si masuk asal aing udah pegawean kencan loba di ngalakeun bae ku aing kapani cieu tak koin jam jeung hade koin tak tompel nah cenah mau nama mengenah ya ngerokok ngopi komodi mana hebat mah sakancur haturan aing 200 mah asal aing soalnya aya jelema kitu dulu bisa Kang Sule euy rudat ya hirup Kang Sule datang teh kono kieu di naon dia mah ya di kono kesal nih kurang tuh mah pokok aing rudat pa enak mah rudat kunaon sih teh aing mah bunga sih teh aing menang mau percaya dirinya banyak dirinya teh menang bidadari bidadari naon sih teh bidadari gulis bidadari di kan ini kata dia percaya lah padahal kumaha gulis teh gulis apa gulis apa aduh apa halun dirinya gelis bukan lah percaya ke dewe mantap itu mantap kalau mantap tuh udah bicara tangan karena mah mantap ya dirinya kurang kesawat tuh kurang ngopi apa kumaha ya sebagai kayak gitu kurang ngopi kurang udud aya dewek udud yang tadi bawa tuh yang sistem diomongkeun dek teh duh riut lah dulu ini jelema mau ujug-ujug cenah bangsa teh di bidadari cenah ti kayangan teh kumaha padahal kitu ih ngeri pokona malah ngeri tinggalikeun we mun beunang mah pencit lain tapi dewek menang bidadari ya gelis juga aja percaya mah jadi semua coba yang ngamuan seungit bohangit kieu sia mah seungit mah cekit naon sia teh didinya nu bau mah sumut didinya nu bau mah sumut deket jeung irung bau seungit ieu seungit mana bocah duk muning geus sia mah tidak usah kena kumaha papang di teh ini tadi ternyata kok ini teh sangat menang-menang di ka mana lompat teh aleungit daripada akan sih kurang bunga kan tetangga ini orang nongkrong kudu tuh enak mah kasiun kasiun enak sebaha lumayan lah ayo oke orang-orang ngobrol di yuk murah dagang yuk nggak orang ngobrol di ayo pan video video ayo bro terus kayaknya yang kecil seniat euy atuh sok ngobrol kang kunaon kang teh dewek mah tadi teh bunga teh kunaon kieu tadi teh aing teh kengarip ngarip teh pare teh trojol we makhluk asal teh kalau ka kita hai abang kita hai abang pan teman zaman nu salat ya mah pan nyebutkeun assalamualaikum pan mah lain hai abang baru ada kieu maksudna kumaha teh kan dikatakan tidak bisa kepanjang gitu tapi daek mah da bunga soalnya ieu bidadari masalahna mah ieu ti apa bidadari nih anu wangi kitu mandi manehna jubar apa pada bidadari mah teh da galeung bisa anu digebruk kitu nya we percaya ieu aduh benar-benar dekat ngarti lah tapi dia bunga aing teh didinya bunga aing nu harudet pokona mah lah lah ayeuna mah kitu malah di pikiran teh puguh dewek menang ieu mantap sia mah kalau menang pemajikan gelis harum deui sia mah tong hayang geus sia menderita kan tuh kayak menang aing nu gelis mah kalem geus kacim aing geus kajual kabeh bebentukan kos maneh mah tara meunang ih tak apaleun aing keur ngolana kumaha ka bikang soalna naon
Dirinya geuningan nyarita kapangi jeung nu kitu bayangkeun eta teh beruk anggora. Kumaha sia teh jodoh sia kehet. Da cina selendang ieu. Jalak terayu. Tadi bangun asa nu aing joget di tukang aing ya. Aduh. Tara emang ge lolin saha nu joget? Bongan ya. Ulah percaya ka. Keo lah, bongan aja cigana mah ya. Manuk asal nu harta datang ka nekas aing gitu meureun. Gitu dipercaya saya ka saha ieu mah aya moal. Serius aing ngarasa. Percaya deh kalah. Naon? Tuh percaya. Mem teu kepercayaan bae ka aing. Aing naon? Menangis karena selendang kemana ku bersedih, sedih selendang kemana. Oh Tuhan, selendangku kemana? Sudah larut, matahari sudah larut. Aku harus gimana ini? Kira aku aing tenang kali dia nya. Aduh Gusti, arek turun asa kedung deui. Ku menangis karena selendang kemana, ku bersedih selendang kemana. Kumaha aing turun bingung arek ngangkrot sieun babak ari teh ngangkrot. Aduh sieun tahu jembatan kita ngajol we. Iya tuh urang mana nyeri kieu. Aduh ngajual ti ditu ih Gusti. Kumahanya? Coba cabakan babak teh. Alhamdulillah masih keneh weuteuh. Duh, aya anteu. Uhan. Aya euy. Di aya anteu. Hah? Aya makhluk metik itu. Agi tanyakeun sugan we nyahueun manehnana eta selendang urang ka mana? Jigana manehnana mangihan. Aduh, bener-bener itu makhluk metik bening opat-opat euy aing heg balu ligir. Palalau reusus urang beunang. Astagfirullahaladzim. Meni bubudugulan kitu opat-opat. Aduh heg balu ligir deui. Hai. Ai sia ka lompatan kitu deui. Ai rek nanya ka sia. Kiran ka aing nyebutkeun lu burung dasar gurame edan kontol ngambay disangka waduk. Aing menang orai, urang alungkeun kana lobil. Kanyut panyang.